mubim maradih walikulin tetep kasaban-saban sahij dina jinjeng manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimma amilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimma amilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka jadi KBG jinjeng manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantap darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya di nyana mabok aya di nyana judi aya di nyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sogair aya di nyana darokatna 100% tergantung pagaweanana iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia kitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak warieu coba ayo ka ditu boro-boronya na endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demon nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering mal bisa tah eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusanna 10% naik kuari boga 20% naik darajatna 20% naik deui 50% naik derajat 50% naik deui ka ditu sampai jadi waliun min auliyaillah 100% di wali gengke aya wali abdal aya wali nukoba aya nujaba aya uropa aya asoib aya muhtar aya imamani aya kutub tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas tambah derajat makin ikhlas tambah derajat aya anu geus tahapanana 50% melempem teh kahandap tergantung kumaha pagaweanana kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah johar makmun mantek kabeh geus ngaji fatul muin oh di sisi lagi geus dijangjangan fatul muin teh datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina jamul jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah ngaji johar maknun ku ari bayar sampah berarti ngaji jamul jawa mah bayar sampah sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tama kos kitu mah tahapan ikhlas nauhna naon semet sakitu berarti
geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia derajat tangan sakikituna bae tapi kuari diikhlas ke tanpa hayang imbalan ai merema diterima ngan tanpa imbalan pan urang teh kieu ye ikhlas mah kieu ye ikhlas pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung mulu dan misalnya panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ya mah jahilna mah moal leungit bakal datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal di hayang-hayang nyana teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta bae sanajan nyana di ditu langsung ngomong ke panitia lo naik pesawat mah sajam karena ieu mun ka Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat amun ka Singapura mah mahal ieu ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong kitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulya datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tatapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tama ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Makbun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngarangna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik santri geus lain deui kiai urang kuari jadi kieu kiai urang jadi kieu masyarakat ya kitu keneh mambus ngomongna eta keneh nyanana jelemana eta keneh tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon karena merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sia tah asupna sial tah mobil bau enak aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap cenah mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bongan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah kercarita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makana nu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasanan
Masya Allah nu entek hese urusan ikhlas na doa babari diomongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endek ka Allah cek tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak di halain hadis cek Kangjeng Nabi ku tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke Banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kaartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkan kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Nah, lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endek ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang mandek ka Allah, hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endek ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur, teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere bareng dibere teh narima kamari teu boga teu kebeuli lain nu kos kitu ieu geus teu hese tun deunduk ka Allah teh hese tah derajat teh datang ka dinya di dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah deuk ka Allah bae geus bae sigeg nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh ih teu ngulut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutu bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah nu mana ku jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta-ganti bae ka showroom sarua bae nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikeun ke eta teh kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru is ka Allah ge lewat langit biru wah blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon haju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing dilejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia sunamikeun ku aing sia besi aing pajar butuh ka ibadah sia modalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyaon naon
teu kitu tuh adil tuh kos kitu mah zalim ngaranna teu kitu zurrah mah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing we ceuleuh dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang geus kitu bae Pak aing Gusti Allah mah teu mabok loba zina loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kulanya sak masyarakat ieu kiai urang ye ye akur ye kiai akur ye dulur di dia kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sarat itu beres sih utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mu utusan Allah ngutus deui sugani mereda kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nya nangis aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu nah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha dedeh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabatna mah pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang di Tanjung Priuk dagangna emang balaleuneur jah henteu sesa ngan ku dedehna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku dedehna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres dah sia beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian tanya ku pamajikan atas mana kan atas ngaji di Cilongok alhamdulillahirabbil alamin pas azan hes udang-udang asar kak tadi lain ngaji balik ngaji dahar aju hes cek janat teh lain salat encan waka salat ieu mah karak ngaji doang rahmat Allah karak datang ka ngaji doa antep gede heula kaya ku galedeg rahmat Allah lah kakarak datang ngadengekeun ngaji bae geus uyuhan tah geus sakitu ge geus uyuhan aya jelema sugih teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek da zakat teu daek abrut-abrutan bae di mana hotel di dinya aya nyana di mana kesenangan di dinya aya nyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana tengah zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat naik klub dan lain sebagainya meureun mun lain rahmat Allah geus wae di dinya siksa da Allah mah babari ku galedegkeun habek kaluar ti naik klub jeger tuh HDG urang mah kos kitu bae pan HDG Allah mah pan teu kitu iske heula tenang bae heula nah kalem ke beusi pada zalim Gusti Allah teh ngadenge nyana aya pengajian ngaji ngaji sekali 2 kali 3 kali cak pemajikan bang ngaji iya nyeritain apa itu zakat udah ngezakatnya baru ngedenger doang gitu ngezakat mah nanti aja dah rahmatna kakarak datang ka ngaji doang encan ngazakat encan ke tungguan ke tahun hareup kos Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu lain nurut endahan ka Kangjeng Nabi ngantem endangan ka Kangjeng Nabi aya Sayyidina Umar pan geus kakerot bae kukula bae dani ya Rasul dani artina dani teh geus serahkeun ka kula teh kos kitu leutik cek Sayyidina Umar teh
man letik-letik bae sih nyana teu iman sugan be nyana boga pemajikan haju anakan nyana teu iman sugan anakna jauh jasa pada pikiran lamun ente nu jadi nabi beres kan gantung kabeh geus atuh lain nabi kos itu Firaun jauh jasa akhlak masya Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sia anak aing teu nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang mah deuk kitu bae lalaunan atuh bisa-bisa ngadawahan anak ceng waduh ya ceng umur sabaraha tuh ya tanya ku saing anakna bae kan marahan sia tuh ceng nanya deui puguh ngalahirkeun anak keur saha wah ya budak lain kudu leuleus berarti ceng ieu naon ieu golok karantina dia mencit kebok kuari mah duk pake mencit anak ya gaul salah cek cepat deres lamun kula nu eleh anak lamun bapak nu eleh heueuh oge nya urang geus sajo kitu bae lalauna kakarak saminggu teh dek gaji teh dek sakola urang geus puyeng geus ka dukun geus ka mana suntik mati bae kitu budak urang geus puyeng kakarak teh heula tenang lalauna ajak heula silaturahmi atuh ka kiai ajak heula ku urang ka pangajian ceng ngaji bae ngaji naon henteu aceng mata cekelan duit tah 20 juta beakeun di pengajian tah 50.000 bae nu dibeakeunana mah anu 29 mah ku abah dicekelan tapi nu aceng nya leutik amat bang ayo bae geus tah 20 juta disadiakeun saseubeuna 20.000 sial tah abah sakira siapa baru ngaji bae guys abah mah ka majelis siapa geus didinya bae tah loba dahareun nya tah jadi dicombo ku urang so geus kalaluar kabeh anakna neangan abah ka mana horenganan nundutan abah sia bebeja ngaji ngor dicarekan we ku anak teh Allah mah Rabbukal Ghani pangeran anjeun Muhammad maha kaya teu butuh ka makhluk teu butuh ka ibadah makhluk jang urang tah mah urang ibadah jang urang ikhlas jang urang dibalikeun jang urang mah teu butuh ngan Dzurrahman Gusti Allah maha dedeh maha nya nu mantap iya sa yuzibku mun Allah ngarsakeun lekapkeun ku Gusti Allah ya ahla Makkah ahli Makkah mun Allah ngarsakeun rusak wa yastaklif ku Allah digantian mempadikum sepada parai harajan kamu mayasa kumaha kersana Allah baik kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun tina turunan-turunan kaum manusia jeung baheula dilenyapkeun ku Gusti Allah hanya sabaraha pasangan nu diasupkeun ka perahu Kangjeng Nabi Nuh selain lenyap wabeh musnah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalajutkeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad cek Gusti Allah aing mah maha sagala-galana dah hosia ke zaman Kangjeng Nabi Nuh beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kangjeng Nabi Nuh bae sakitu tah ieu gampang jasa kuari Cikupah bojong beak kabeh geus lah bongan ngadomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ini produksi bojong ya kajian Gusti Allah awas bae lenyapkeun sia ku aing nah ieu keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat dedes nyana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula
diurang Hindu Jol Wali Sanga datang mulai tiditu Sunan Rohmat dilanjutkan ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkan deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let ku hari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalah ngalanjutkeun risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ke Gusti Allah cuman ngarusak na Gusti Allah saeutik-saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan-nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedeuh jeung nyaah ka urang innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasa geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua la'at lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ieu taukid teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheu nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok cak papana le sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkalkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco sia ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni aya nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia aya sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren
naon saya nu diarah ijazah kiai na gitu gablegon wah bere ijazah di mana tuh Aisyah nih harapan naon Allah we wali mau budak ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik masanten bakal laku mah ji kudu mikiran lain gitu jai mah bangun rumek neuleuh ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siap bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah tuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausah kan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing gitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres bae sakit salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhatabna sangat inkar keinkaranana mukhatab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutaradid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istifsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sa'nya na eta bagus mun masih kana ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuai mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui ida Zaidan la qaim wah poharaja sapan teman kos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwitina ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya yang bener sih kos itu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sapaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere
inna ma tu aduna laat. Ya Allah ya Rabbi, senyaknyana ma kiamat, ma ganjaran, ma siksaan, ma penganiayaan di akhirat, lah yakin bakal datang jasa. Tuh make tauhid bupohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakan kada janji. Ai janji mah berarti karena kesenangan sorga, tapi nu dimaksud di dia lain janji. Nu dimaksud nama wa'id ya adalah ancaman, sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir. Tapi make bahasana pakai bahasa wa'du, digeuslekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Ieu Al-Qur'an, hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas lamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah, aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu. Geus ngahartikeun lagi sanyanyana. Masiksa kiamat. Lah bakal datang, yakin bakal datang. Teu mang-mang deui. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy. Maneh ku kaula didakwahan, tetep bae inkar. Nah, dengekun kecil sia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanyana kiamat geus aya dihareupeun bakal datang, siksa geus aya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin, teu aya anjeun kabeh bakal potol, bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make tauhid. Lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu pot tina siksa Allah, bakal kena siksaan kabeh, siksaun siapa cak Allah teh kitu cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaula, para kafirin lamun geus teu ngadaya jeung teu ngajiding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah imalu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Aya geus teu ngadenge jeung teu ngajiding mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh. Ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing. Kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima, dua kali teu narima, tilu kali teu narima, ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabodo sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu. Eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa. Eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene, dua kali masih kene, tilu kali sia nista maja utama gas kuari mah sabodo sia sakadek sia gas los kumaha sia bae. Eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu. Eta teh sing hada aya ancaman berarti. Ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di akhir awas ya koy. Hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok. Ayo sia nek lawan deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy
bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura benar sahampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus dua kali geus tilu kali sia ayo teruskan terus urang ka budaknya kos gitu main panggal bae eureun sakali ku aing tita eureun dua kali tita eureun ciawan saya tengah jadi eureun terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budaknya lompat weh cenah abah kos itu amat sih lompat budaknya tita terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neulekeun atunya da terus itu lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan ieu ngagisek tina aslina majaz bohara Al-Qur'an jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat tu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibat dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua ari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu yeuh engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge weh kumaha eta gua nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yahu di itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun tak lamun dengan teh teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos ge ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deng waduh bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deh tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deh tukang mabok jeung tukang mabok deh ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deh ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji saya ke mana dek ngahiji ka ditu jeung kiai emang saya sok ngaji sok kiai wawon nyaho teu pugus ya ke nyaho aing nyaho henteu pugus ya ngaji sabar tahun tilu tahun wawon ke aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai jeung kiai na wae henteu atuh engke di akhirat tak atuh maknya manggihan wae jeung tukang sate cek lu di luar teh sial amat memang siapa sial aduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kopi itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kape mah teu moal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelis bener tapi kan aya lain anu lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong
Aing mengaji ge asal kadeuleum bae. Bulanan pipilih pidan. Atuh di akhirat teh ge pipilih pidan. Atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos ieu kahirupan mah tak disebut ge dar. Tar rahasiana aya dar teh kos kitu. Pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam, iman, sabar. Engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam. Anu ke dibere akibat terpuji di akhirat. Anu iman jeung nu kupur bakal kanyahoan. Nu bener nahnu amantu. Kaula apa maneh ke bakal kanyahoan. Kos kumaha si kanyahoanana? Innahu la yuflihu zalimun. Bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun. Moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir. Moal bahagia berarti moal ka sorga. Jelema kafir moal ka sorga deulekeun di akhirat. Kuari antepkeun keuna saengangna, sadaekna, sakahayangna. Jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam. Moal bahagia. Kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi. 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cakelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sih oleh hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah ya tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal dianterkeun henteu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede saeutik nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kahir-kahireup lah hese sia nu geus santri kos kararitu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah kos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos kitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon tah abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia ge
budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat dia saya ya tuh nyaho cek malaikat buku ya imah bakula dek di kamana kan di diringkus iya dek di karena rakakan lah iya abah iya emak kuna nih maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat ayo sih sa kula anakna paling bisa teger kipan kula mas santri di pasantrenin ku abah nuantak kula bisa maca Quran ngahatikan Quran itu tenang sabab ya nggak biayaan majeng abah sedangkan Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yukotilu payuk talu sahi dia abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas kana neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tante mas santren periksa ke malaikat bener aja coba eta dek pertanggung jawabkan kula dek kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta dek kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos ieu teu arti kula mah kajian gogo mage dek benta pertanggung jawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang kanya, mana emang abas ya? Iya, nges kasorgakeun. Masya Allah. Sambarangan. Coba nu sakola mah. Iya, saya abah, iya emak, iya kudu diringkus. Atuh kredit, saya anak. Saya kirim santren teu henteu. Saya digawe di mana? PNS. Aju, pugu di kieu jeung atut kula sareng. Ya tanda tangan sarwala guys ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang sorangana salamet indung bapak salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga jah Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah atuh pan nya loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok sarala teh lemah ngandalkeun kiai bae Masya Allah innahu la yuflihu zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu nu pake andel di akhirat moal bisa moal ponteng suri Masya Allah bahkan ti memeh puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa atuh pan endek jadi andelan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake ande ikir carita andelan bae kelanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae taye iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka surga heulanan teangan heula murid
eta kaos kitu dadang mantep kiai mah panderi seberapa ka sorgana panderi muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya aya ira dibuka nungguan kiai cek jadi teh heulana darariuk bae lah di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang ge 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasalaloga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupeun deui kaget breng nya hudang aya naon eta je cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan hees kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka ada cek teh kudu aya perintah mantap pula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup samarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula lagi geus boga ieu es ka asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunna teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi Quran nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae nyana ngan geus beda ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula can perintah atuh teu bisa je coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guru lagi gitu hudang hudang kakarek kira bentar alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah Masya Allah guys mulai ti minggu hareup ulah nundutan bila perlu hees kula pajar lalagan dongeng lain bebeneran eta ku situ aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu mentak nundutan mah kurang konsentrasi etalah boro-boro di dunia nde kauntungan perekonomian nundutan mah cilaka kajen kumaha
mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab kita itu lain ropa nasab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedek pas pelebah ngusap sirak saeutik beratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu ngan sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagenep ye kalimat cek jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik ai kami ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu juga kan tah teu mungkin teu mungkin atuh geus kos kitu manya rukun wudu jangan lalaki doang pan bener awewe ge aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga kami oke nyajak kena teh emang ngajina di mana handapun tanggal lamun jakena aingan coba ngaji deh ka ditu tah eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nunundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar Islam orang diberi sampurna sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang aya dina ridho Allah menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang babarengan orang kabehan bapak orang bapak kolot orang uyut orang anak orang incu orang keluarga orang pemajikan orang kuabe tetangga orang arasuk ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallim ala